Dua roket kembali menghantam Baghdad, Irak. Kali ini dua roket jatuh di zona hijau. Tidak ada korban jiwa. Legenda bola basket Amerika Serikat Kobe Bryant. Perkembangan kasus corona yang terjadi di berbagai negara dan juga di Indonesia mencapai angka 2.491. Waktos ayeuna dunia nuju teu damang. Di kawitan kumuragna kapal Sriwijaya, banjir di Kalimantan, longsor di Sumedang, sareng virus anu parantosnya ku dunia. Tapi can aya keneh kasadaran ti diri urang sadayana. Gusti, naon anu kedah ku urang dilaksanakeun? Sabar, kedah sabar, kedah bangkit, nurutkan aturan pamarentah. Ieu sadayana moal aya tungtungna. Iwalti urang kudu sadar, kudu sabar, kudu tawakal. Ku kituna sadayana hayu urang kawitan ti ayeuna. Pami teu ayeuna iraha deui, pami lain urang saha deui. Hayu urang bangkit demi dunia anu sehat.